Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal al mughaladzatu ari najis mughaladah tathuru eta bisa jadi suci itu mughaladah bisa bi ay salatin kalawan 7 pirang-pirang kumbahan ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna itu najis mughaladah ihdahunna anu ari salah sahijina tina itu sab'i salat biturabin eta kalawan dicampur ku taneuh wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu najis mukhaffafah bi rasyil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana itu najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarta nawarata wa izalati ayniha jeung ngaleungitkeun datiahna itu najis mukhaffafah wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassitah tan qasimu eta narima kabagi itu mutawassitah ala qismaini kana dua bagian ainiyatin tegasna kahiji najis mutawassitah ainiyah wa hukmiyatin jeung kadua najis mutawassitah hukmiyah al ainiyatu ari najis mutawassitah ainiyah allati eta najis laha anu eta tetepikeun itu lati launun